Ye, ontohon, cek saha takdir teu bisa dihindari. Tari mikir, lamun maneh hayang loba duit digawe, lamun maneh moal capek sare, takdir anu teu bisa dihindari mah iwati takdir teu kuat hayang modal. Paladagu. Ye, di zaman ayeuna mah kudu pinter neangan duit. Tu dilobakeun mah duit. Da zaman ayeuna mah tong boroning jeung batur. Jeung dulur ge maneh teu boga duit, lir ibarat maneh sanggup sesa. Diremehkeun. Ngerti baladageun. Dengekeun kardun, lalaki anu hebat lain lalaki anu neangan awewe geulis, tapi lalaki anu bisa nyieun pamajikanna jadi geulis. Sagoreng-goreng pamajikan maneh dihareupeun maneh, tapi di mata hareupeun lalaki nu lain geulis. Kusabab teu bisa menangkeun pamajikan maneh. Baladageun. Emang maneh pikir urang teu make bedak, teu make shadow, teu nyieun alis, teu make lipen senip goreng. Geulis aing mah. Da sumut jeung hate maneh hungkul anu goreng mah. Peledageun. Jelema zaman ayeuna mah butuh teh lamun manehna aya pangabutuh. Da lamun manehna geus teu boga pangabutuh, maneh ge geus moal dibutuhkeun deui. Bener teu? Peledageun. Karena ge nu hitungan, beres 100.000 sapoe. Mulai ti isuk-isuk nepikeun ka isuk-isuk deui kudu mahi selama 24 jam. Hayang dilayani, hayang disembah. Naon wae kahayang kudu dituruti. Giliran pamajikan aya kahayang dihare-harekeun, teu didengit. Komo lamun disinggung tentang kurangna rasiko. Nyebutkeun mah teu ngahargaan, jeung teu mensyukuri. Itu ieu cincin ninggalaki nu egois mah. Baladageun. Ye, ari jadi salaki kudu peka lamun pamajikan, adat-adatan, ceceleuweungan, amek-amekan, jeung buan baeut teu pararugu, kudu mikir, berarti eta pamajikan aya kahayang. Lain ieu bakal aktipilueun adat-adatan, ngomel jeung buat baeut. Ye, normal nu ngaran pamajikan mah loba kahayang. Lamun embung boga pamajikan anu loba kahayang, tuh kawinna ka patung. Baladageun. Ye, hirup mah kumaha mararaneh we, bebas. Sakahayang maneh. Da angger aing alus diomongkeun, goreng komo deui. Meungpeung maneh harariru, teh geura aredankeun. Baladageun. Ye, aing update status jeung update video di sosmed teh hiburan. Ulah sok baperan. Aing aya nu ngomen cemburuan. Aing aya nu muji dicemburuan. Ye, lamun sakirana maneh cemburu ka aing, cancang eta boga salaki dina tunggul domba. Ulah sina nyanyo HP. Kunaon karek nyaho dunia sosmed. Ye, dina sosmed mah rupa-rupa. Aya anu minta perkenalan, aya anu minta pertemanan, aya anu jadi duduluran. Tah eusina teh kitu. Lain kalakas cemburu ka aing. Baladageun. Keur mah hirup balangsa, neangan untung tinu enteng. Pagawean sapopoe ngan ngitung jeung ngitung nomor. Ye, dengekeun. Anu beunghar wae loba duitna ieu dipake judi mah bakal beak. Bakal mararat. Komo deui maneh anu hirup balangsa. Emang maneh percaya tina judi bakal jadi beunghar? Moal ieu, aya bakal mararat. Bakal beak. Daripada duit dipake judi, mending keneh dipake ka anak jeung pamajikan. Ngeunah-ngeunah atuh dikakan. Bener teh. Baladageun. Teu percaya aing mah kata tangga anu ti tadina sok buat baeut teu pararuguh. Ieu samutut teu pararuguh. Pek deuketan, ini asa seseredetan ieu dadah ieu ini asa deg-degan. Someah ngadak-ngadak, ngajak ngobrol. Ari deuk indit ajarkeun teu ngahargaan. Ari teu indit aing teh ieu sok deg-degan kana hate teh. Da masalah tungtungna mah antara manawi we jeung cik. Ari dibere injeum aing teh osok hoream tempo nagihna cigah anu aing mengemis-ngemis. Ari teu dibere injeum aing teh boga sifat tetegaan. Kitu ieu tatangga zaman ayeuna mah. Jeung aing butuh mah arareuweuh nu nulungan hiji-hiji acan. Baladageun. Para salaki. Urang dengan bejaannya. Kunaon itu pamajikan-pamajikan nu aya dina sinetron Indosiar. Gareulis, salabar, ngomongna lemah lembut, entokos pamajikan anu di imah. Da maneh nama di balaya. Beda jeung pamajikan sorangan. Matak lamun hayang boga pamajikan ciga dina sinetron Indosiar, bayar. Pake duit cing loba. Bayar. Baladageun.
Ye, serba salah jadi minantu mah. Ayeuna urang jempe bitoha sangeunahna. Tempo urang angkat bicara, pajarkeun urang teu boga etika. Beledageun. Ye, aing mah daripada ruang riung teu puguh, loba ngagibah, loba ngagorengkeun batur, mending keneh nyieun video, mending keneh konten. Genah-genah aing bakal jauh tina pi omongeun, bakal jauh tinu pirudeteun jeung pidosaeun. Ari kitu mah aing konten ngocoblak sorangan ge ieu. Aing mah bahagia asa aya batur, nu penting boga kuota. Bener teh. Beledageun. Ye, lamun awewe amek-amekan ulah di kasaran tapi di kasuran. Angkat sukuna kaluhur dua nana. Cabok tah buyuna kuit sagepok. Beres kan? Beledageun. Ngaranna ge babaturan nu pinter kode. Dititah udunan elit. Giliran barang dahar gesit. Dititah meresan gerokeun urut barang dahar mah buru-buru indit. Dasar manusia kandel kulit banget. Beledageun. Ece, urang teh neangan jodoh, tapi jodoh teh di teang teh teu datang-datang keun balik randa oge. Ye, jodoh mah teu kudu di teangan. Tuh indit ka gedung pengadilan loba ye dek janda kaluaran anyar, dek janda kaluaran baheula. Cicing tadi dinya di gedung pengadilan perceraian. Loba janda mah pilih. Teu kudu ditungguan, da ditungguan mah moal aya nu datang. Malahan mah janda zaman ayeuna mah sapaket datang jeung anak-anakna. Bener teu. Beledageun. Lalaki muka calana, awewe muka kutang, hirup mah sederhana, ame henteu loba hutang, ame henteu loba hutang. Aduh, ripuh besti, umur beki ngolotan, pangabutuh beki nambahan, pemasukan beki ngurangan, edek ngeluh, tapi era kuno leuwih ripuh. Aduh, tungtung nama ye, nyagap deui wae hulu. Ye, ulah sok sangeunahna ari boga sumut teh dipake ngabongkar aib batur. Ingat, batur ge boga sumut jeung maneh ge boga aib. Bener teu. Beledageun. Zaman ayeuna mah lamun aya jelema mun deuk nginjem duit bejakeun we eueuh sanajan boga ge. Lamun nginjemna mawa surat imah, surat tanah, BPKB mobil, BPKB motor, tong lila ACC. Kusabab jelema zaman ayeuna mah lamun ditagih hutang koream, males ributna, males nagihna, jeung males dramana. Ari kitu mah teu dibayar urang mah rugi, ari manehna boga jaminan mah. Bener teu. Beledageun. Kusabab nu datangna jelema bodoh jeung jelema anu eueuh pangabisa. Ye, pantes dukun mah disebut jelema pinter jeung jelema bisa ge. Kusabab nu datangna jelema bodoh jeung jelema anu eueuh pangabisa. Matak jelema anu osok ngadukunkeun batur teu bisa kusorangan. Da bisana siri ka batur, iri dengki ka batur, jeung jahil ka batur. Matak jelema anu osok ngadukunkeun batur, sirupna ge teu jamuga. Bahkan moal aya kamajuan. Bener teu. Beledageun. Semakin katempo bahwa hirup maneh henteu senang, semakin maneh ngagorengkeun urang, semakin katempo bahwa hirup maneh henteu senang, henteu seasik urang. Beledageun. Gablek dulur beunghar mah jauh di teangan, deukeut di anjangan. Coba lamun boga dulur anu sangsara balangsak. Bolo arah hayang nganjang. Urang nganjang kanu beunghar ge disangkan ada pinjem duit. Ada barang pentak. Tong boroning kitu. Panggih di jalan oge manehanana nempo. Api-api teu neuleuh. Lain nanya mah. Beledageun.